Oh, carana hiji zikir, kedua tafakur, nomor katilu khidmah. Zikir urang ka Gusti Allah. Kemudian tafakur ka Gusti Allah. Jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan-keagungan, timimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allah. Bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru, ulah-ulah keur bener keur salah lagi lakonan bae. Sebab ieu guru teh endek ngaluluhkeun nafsu urang. Teu meunang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah. Tapi lamun urang teu norekat salah ulah. Tapi lamun urang norekat, urangna norekat ka manehanana tah. Haju salah urang diinstruksikeun kudu terus bae. Kajen teuing salah. Sebab teu dimaksud etana, nu dimaksud ieu nafsuna endek dileungiteun. Kita rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang, teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru. Batur nuturkeun ulah. Urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak tahajud siap. Urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa. Balikan deui ku ari. Urang diajak ku guru dititah dahar barang jeung nyana usah. Leuwih ti siap tah mah. Leuwih ti siap. Diajak zarah siap jasa. Siap tah mah kos kitu mah. Ku ari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh. Nah, ku ari cak guru teh kieu tuturkeun aing. Hayo. Pas waktu salat, waktu zuhur teh salat guru. Asar teh salat. Bingung murid. Je, kumaha nya ieu nya? Guru geus teh salat. Ulah loba ngomong sia segala mikiran salat segala naon. Tuturkeun aing. Ieu si aing nuturkeun bener apa teu? Ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing tuturkeun. Maghrib geus teh salat. Asar geus teh urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang. Pipisahan bae can kuat urang jeung guru. Can kuat. Memang kos kitu perjalanan kawalian mah. Manya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna. Geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus. Aju dituturkeun ku batur atuh ulah tambah urusan nyana jeung guru. Hese nu mantak saha nu bisa. Ja hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh. Nu mantak ulah nuturkeun lamun teu dititah. Eta mah kan dititah. Kuari nuturkeun bae. Cek guru ulah nuturkeun aing mah sia-sia bae henteu kula mah dek nuturkeun bae. Ulah. Sia-sia bae heula aing. Tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae. Kuari mah teu dititah dek nuturkeun bae atuh ulah. Nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae. Nalika ngojay jakula ge bisa ieu nuturkeun cak ulah. Bisa naik ke gunung bisa, ke leuweung bisa, ya ngojay bisa, pelebah ka seuneu. Ayo sia aing tuturkeun bae mah. Guruna ka seuneu tuturkeun aing. Tuturkeun ku sia. Titah ulah ge terus bae. Lah terus bae ge tuturkeun bulu. Tutung. Tak eta teu meunang tah. Ketika ulah cak guru atuh ulah bae. Ketika nuturkeun kajen teuing salah. Teu dimaksud salahna guru teh dek ngopenan nafsuna. Dek ngopenan lelembutan supaya orang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Sing ada teh pikiran, ulah kade-kade tu sia teh keur dibimbing ku aing, cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok neuleuh bujur. Nah, sekarang ngagitekna di deuleu. Keur salat sih mah neuleuh ngagitek. Waduh. Cak pikiran orang kos inul bae batal sia. Geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul. Dibimbing urang teh titah kos kitu tah. Moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal we kajen ku kumaha ge. Tah eta teh keur carita metode. Ari anu dicokot mah ku Gusti Allah. Langsung ditarik ku Gusti Allah. Nah, murad ngaranna. Henteu ngaji deui. Henteu suluk deui. Ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang. Hajunyana ge ibadahna pohara jasa dimurad tah mah kos Ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutik keneh. Atuh dimurad tah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi.
atau tileletik dibimbing masum iya gedek di murad ku Gusti jadi aya num di murad aya murid melalui suluk ngaji heula sanggeus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun teu bisaeun tama ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu kieu ye ulah kitu kieu ye engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mantak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba aya ieu mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hidup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imam mani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Syabdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae tah naik bahkan guruna ge geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana tah eta tergantung dah nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar dibimbing nah kabelah itu udah cerdas lempang sorangan ti mana ngamimitianana nah ieu nu dicaritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunya jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur hidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah nah